Ki Asep Sunandar Sunaria almarhum nanging dan begitu Ki Umar mibana wanda nu beda ciri nu mandiri dina olah wayang jeung haleuan medar carita jeung garapan aya anu beda jeung dalang anu liar sapertos dinaungi ayeuna carios nu baris dipedar nyaeta Astra Jingga ngadeg raja atanapi cepot jadi raja cariosnya pinuku silih sindir siloka sasmita cepot gambaran jalma sangsara liek eueuh ragap taya cacah kuricakan lahuta hayang jadi raja asa pemohalan lamun nuwutkeun sawangan manusia tapi menguki dalam mibanda sifat dora sembada nu teu mungkin jadi mungkin nu panjang bisa pondok nu saeutik jadi loba kitu menguki dalam cepot dina ieu carita sapunut ginuluran sapaneja tina kanan ku kamoho teh karan Ki Dalang Umar Darusman Sunanda Sunaria pindonan ieu baris hegar turgahar kalayan dipasieun ku halangna tilu juru kawi Cucu Setiawati EN Suwarsi Arum Pujianingsih SPD kalayan dipiri gamelan di Pakemplang Lingkung Seni Pujaran Giraja Tilu pimpinan Ki Dalang pamirsa wilujeng bengi wilujeng nonton wilujeng ngadaokeun prung Ki Dalang.
Turwaning urang sabangsa urang sami sabirang
saking punipun dados tandaning carita ya pupung kebang siwalan tungka Denayu ayu Cepup anak dua Yayu pada tetes kumaretes kang tinaretesanana astagang kawiratanu kalayan patra astaharatosipun tangan gangga banyu wira namaikum lenawi tanu mansi patrakala gung talakum mulane wonten ing aksara Jawi inggih kang sawidak perkawis kang pinuncal eka lawan dasa eka sawiji dasa iku puluh iki asane para wali salapan ka 10 tunggal wali kang dhuwur ilmu jembara ku panalar sugih pagarat ini kuliah papawina pungkur mapai riwayat anu baheula dina zaman animisme dina zaman dinamisme para wali nyebarkeun agama Islam nganggo perantawisan wayang ya wayang anu ngandung perlambang manusia anu gumelar di marcapada anu dipimpin dengan ku silih sindir di halangan silokalan sasmita di haruduman ku simbol kuaren zaman kiwari anu aya patula patalina jeung pancen manusia hirup di alam dunya yen manusia teh diwajibkeun pikeun tapakur tasakur sareng tadabbur eta kewajiban urang yai carita pawayangan anu bakal ngabukar bake rusia manusia di mana manusia asal deka mana mula we naon ini naon anu kudu dibawa jeung saha anu bakal narima urang sabab wayang sakotak lamun ngarah di kotek tak moal tebih tina diri moal anggang tina awak moal jauh tina wujud anu tantu tekirang sareng telangkung carita pawayangan nyaritakeun hade jeung goreng nyaritakeun bener jeung salah nyaritakeun adil jeung murka sabab moal nyata hade lamun can mbrak gorengna
moal nyata benerna lamun can nembrak salahna moal nyata adilna lamun can nembrak murka Urwa mandra mandra winulan sastra tinuara alon panjang ingeusin ingkanda purwantara Basa Purwa Urwa hartosipun ya wiwitan Lupitan hara hartosipun ya patempatan Tempatan waya di Heweh patempatan ingkang dadia tutur ning catur buka ning cinarita Saha sareng di mana itu ngawiasakeun di sawijining pakampungan Pak yuk kampung tumaritis Tegal Gorowong anu kareh kabanasapun kakaadipatian Padukarya yo nagara Amarta kacarios dimuwinake Semara Badranaya Kilurah Kudapawana yo kisabda palung ya kampung tumaritis anu aya di sisi gunung di papayos kucur corna cai nyusun harera hejo lemok dan daunan rajeng tatangkalan warna-warni kekembangan halayak recetna seorang marga satwa manuk gede manuk letik di sarana mantap betah tumanina kerja ama anu ngancik dia patempatan di Semara Badrana yang kehaturanan ligih dua putrana Asta juga sarang dawala sadayana sami tumpul hamari keldak nyembah narima sabda ajil ningali pamu di Semara Badrana ya
di bumi Ki Semar Badranaya ieu Kilurah Kudapawana Ki Semar dina waktu enjing-enjing di payunan kedua putrana Astra jeung sareng Dawala anu sami tungkul hamari kludak nyembah dari mangsabda ajri ningali pamor Ki Semar Badranaya watek-watos Ki Semar batok bulu esiman nirahangan nikah kawin daling lisan makaten pengandikane aduh aya anak-anak ing anak papanya kepakean anak ing anak papa cepot jeung Dawala pakea geus datang kana pangondan geus hadir kana pangangkir geus junuk kana panyaur bapaknya bagja kamayangan bapa asa kagunturan madu asa kaurugan menyan putih anak ing anak bapa cepot jeung Dawala ya anak ing anak bapa anu gede anu leutik cepot jeung Dawala anu payus di piakul anu wajar dijieun buah kanyang beurang jeung peuting ku bapa anu toleh kapi memeut sok eserkeun korsina kabelahareun bapa banget sono anu taya papadana sanajan unggal poe pagiling ngisi sanajan unggal poe urang teh leut ka ditu leut ka dieu babarengan tapi kadeudeuk ka sono kawelas kasih bapa moarek luntur ku ka ibuna moarek laas ku kahujanan moarek belel ku ka poe nya sok kahareup anak ing anak papa cepot Dawala sebuah kapihan guru bapa Sima Abdi Astra Jinga alias Bude Herlino alias pembaca berita Bapak Arif Suditomo anu kapungkur memacakeun berita nanti di SCTI di SCTI di RCTP tibalik beleguk lamun RCTI lamun SCTP heudah eta maksudna teh RCTI SCTP SCTP nah gitu sia eta udah ngahaturkeun subasung ke Bapak ditarima ya ditarima sembah bakti silaing katampi ku asta kali kasangga kalingga murda disimpen pulung ati pundehing mastaka disimpen dina ati sanubari anu moal kakeunaan owah jeung sia sing jadi jimat paripi cahya nur cahya keur silaing kadua perkawisna tina samukawis kalapatan agung sareng alit Bapak ya kumaha rumaos abi dongkapna ka ieu payunan Bapak teh kirang tata titik paneta kalawan cologo ya ada malum muka suhun nu ningali nu di pabrik hampura anu katenda Bapak tina naon hal marga kasalahan tapi gua palebah dieu urang payus saling maklum wajar saling hampura dumasar jeung katerangan yen eueuh di jimat anu pangampuh-ampuhna pikeun manusia hirup kumeledang di alam dunya lintang tiku saling hampura antara urang jeung urang eta jimat anu ampuh saling komo ieu sasatna hampura dipenta kudu jadi anak ya kolot naon pingaraneunana anu teu hampura kana kasalahan anu jadi anak bujeng hingga ayah basa anda silaing menta dalah silaing tementa bapak geus ngahampura leuwih heula terus bisa diakeun Pak Haji
ngan sabalikna jang sanajan bapak kolot jiga kieu teu leupas tina kasalahan sarua bapak ge menta dihampura dari salah teh geus jadi kudratna manusia tungkul tempat kaluputan tagah tempat kalepatan samenit ganti sajam robah jam di isuk tara kapake sore jam di sore tara kapake isuk eta sifat manusia mah ari ngaran kasalahan dengan cik di budak unggul dengan cik di kolot unggul teu di awewe teu di lalaki teu di cacah teu di menang teu di kiai teu di santri teu di si kaya teu di si miskin ngaran kasalahan bakal aya sarua bapak ge menta dihampura saya pak urang pada saling malu we sareng abdi ari kitu mah urang saling lubarkeun katilu perkawisna itu aya pikir saeuneun bapak sarareuwas ya gala lumpur hampir panggil diangkir linggih lain wanci dihondang datang lain mangsa disaur cunuk lain waktu tansah diajeng-ajeng itu pak ada apakah gerangan bapak biasa manggil aya piobroleun ya tapi penting digana ieu ngan ulah rurusuhan deui sabab kumaha aya paribasa mimit amit ngalak menta nyucur palungan mapai wahangan landung kandungan lair aisan ipis lapis kandel tapel sangkan kaditune teu melengkung bekas nyalahan daripada gagancangan barijeng pincang gulu gusuh barijeng teu pugu aya paribasa alon-alon asal kelakon ai seman biar lambat tinggalin angkot biar lambat asal selamat dawala kahareup silaing dawala naon ari akang rasaan teh sorangan nih ayeuna teu karasa tuh kamu kebas oh geuning aya Agnes Monica di tukang aing kamu dah waseo kahareup nyong kayun kamu semaka pihatur bapak Sim Abdi Dawala alias Bunga Citra Lestari Mukieu patut Bunga Citra Lestari peda eta banggir lain Bunga Citra Lestari siapa bunga hok ulah sok ngahina kieu-kieu ge aing teh artis sinetron sinetron oh eta sinetron 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 tron hijikeun si Udin sinetron naon teh kuring teh sok main di RCTP eta geus dibalik deui RCETI sok dina sinetron naon sinetron si boy anak jahanam oh sia salaki si Repa deh ai si Repa ka mana ayeuna keur dagang surabi dewek mah tara lalajo sinetron lalajona tausiah curhat bareng Mamah Ledeh Mamah Dedeh meureun Dedeh so teh nusia nu aing dipake ubah beuting nya Ledeh we curhat bareng Mamah Dedeh teh di mana di Indosiar ada Indosiar nu rame mah awas ada Sule di mana di Goblok TV loba gitu teh ngomong teh atau dangdutan nu rame mah dangdutan mana eta KDI baheula ya KDI gini hah di mana MN TV nah gitu ari ngomong lege ngalanjut TV ITV teu gablek raja teu boga ya kan ka aing ngahina pajarkeun teu gablek TV cipik pesaena nah boga kitu TV boga aing mah basa Pak Arif Sudito mau macakeun berita salah gak eta aing apa berita naon berenah berita Pak Arif Sudito mah teh rurusuhan aya kacai berita olahraga dihijikeun jeung berita kecelakaan telah terjadi tabrakan beruntun mengakibatkan 2 tewas 3 perak 4 perunggu tuh berita dihijikeun rusuh aya kacai boga TV boga sabarain hari beli mah 14 in ngan dijual ku si gareng 3 in tinggal 11 in ini teh air TV na berwarna teu hitam putih teu berwarna teu hitam putih teu nah kumaha hitam beungung ngeblek banget
TV lain. TV teh jadwal roda. Aduh, aku. Ngaturkeun semasung ke Bapak, Oh, diterima aja, diterima. kadua perkawisna tina samukawis kalepatan ageng sareng alit nyuhunkeun dihapunten. Pada saling hampura jeung Bapak jang hampura Bapak ge sarua. Kang tos-tos dihapunten ku abdi Pak. Margi manusia di dunia dengan cik hiji martabat. Nah, kumaha? Margi martabat teh aya dua, hiji martabat telur, dua martabat kaca. Eta mah martabat. Eta mah opieu. Martabak mah budak tadi martabak angkot keur nyebrang. Katabrak. Katabrak maranda ngajerit bujurna katabrak. Kacabak. Kacabak mah toge, kacambak. Kacambak mah kalong geus ngagantung, gagabah. Gagabah mah lamun ateu, gagaro. Gagaro mah lamun ceurik, ngaguk-guk. Ini jauh terus. Jauh. Sebegitu jauh. Bandungan teh saya kenal. Pada saling maklum pulang, jatuh. Wayah na si laing ieu teh dicalukan da wala. Wios abi teh nuju sibuk ieu teh. Alah sibuk naon ari akang? Sibuk naon si laing teh? Biasa we gaduh tanah sakedik-kedikeun. Da abi mah nuju diajar tani ayeuna teh. Keur ngabudidayakeun naon? Ayeuna teh keur ngawinkeun ieu, Naon? ngawinkeun stroberi jeung cengek. Lain maksudna kumaha? Stroberi jeung cengek ari buahna naon? Buahna mah stroberi ngan lada. Halus euy. Abdi ge direrompok nuju ngawinkeun kentang sareng hayam ieu teh. Beung eleh sebelah guguk. Ari buahna jadi naon? Ari buahna mah kentang ngan kokoromok. Alahan menuju ngawinkeun ti kukur jeung kucing ieu teh. Sorana halus. Antik. Heeh, pan biasana ti kukur. Dan dikawinkeun jeung kucing ti kucing. Dikasih runing gitu banget. Sok sing kreatif jang, sing kreatif. Silaing oge cepot wayahna ku Bapak. Duh, abi teh nepi ka pasea jeung ojek teh Bapak. Nah, pakai pasea aja ojek. Pasea jeung ojek kumaha? Abi teh nanyakeun ka ojek. Ojek ari ka alun-alun ujung Berung. Ti gede bage sabaraha kilo deui cenah teh. Coba jawab. Eta ojek teh gelah pika geuleuheun ngajawabna teh. Jawab. Hampura cenah pot ka alun-alun ujung Berung mah 3 kilo tapi di letter. Ya, dawala beungeut aing nepi ka beureum kieu. Gara-gara murang tina ojek. Nama ke murang. Ojek jajabkeun ka alun-alun ujung Berung. Sok naik. Selak aing teh naik kana ojek. Nyeklan sing pageuh. Nyeklan aing teh reketek. Ari motor ini tadi kubrak. Aing ditotong. Ongkoh nyekelan tapi ditotong. Nyekelan salah kalah kana tiang listrik. Nah melengkung atuh. Pada naon kuduna? Kana cangkeng. Cangkeng saha? Cangkeng ojek. Aing kuduna ke ojek. Heuh, enak aja emang gua cowok apa? Sawat gitu loh. Naon sawat teh? Sawat teh juga entong beheungna panjang. Soang mah bibirna kudu dioperasi. Suing mah tina awi ditiup. Suling mah nyokot budak mah tadi tebus. Culik mah buleud make bumbu saos. Cilok mah garing na juru mata. Cileuh mah dipake ku tukang ojek. Bedok helm jauh. Ada lamun tadi gitu kan moal eureut. Eta ojek pika geuleuheun da wala. Ti gede bage ka ujung Berung teh geus deal 40.000. Lumrahna sakit. Barang nepi ka hareupeun kacamatan, ku aing dibayar 20.000 kalau rek ngadek ojek teh kae. Pasti atuh da ambekkeun salah. Untung teu modaran ge ari perjanjian 40.000, dibayar 20.000. Kang cepot tuh salah, ojek nu beleguk. Akang salah. Naon pangna ku aing dibayar saparo, sabab tukang ojek ge milu tumpak saparo sewa jeung aing. Kuduna kumaha? Lamun
ojek nah ulah milu tumpat lompat tuh kagak naik iya dong harus begitu emang gua cowok apakah bari jeung dawala aya razia deuh Oh, dah. cari aing penumpang itu pakai helm dipegang ke polisi prit selamat sore pak jawab pak itu malam mainnya sore dijawab malam pan paroek aing namanya kacamata hidung kenapa cina bapak tidak pakai helm pakai saya mana bukakan setting tololkeun bukan setting oh iya helm baja terus polisi na tukang heureuy ieu nama tukang banyak aya nu watir ti tukang aing aya babah sarua teu make helm prit selamat sore kok iya selamat sore kenapa engkau tidak pakai helm iya saya pakai mana bukakeun tololkeun panai bapak mah tradisi sunatan cek polisi teh kok eta mah sanes helm kapluk Beda karena ayo torojon di hareupeun aya ibu-ibu sarua di teu make helm prit selamat sore bu Selamat sore papi. Aduh papi. Ka polisi nyebut papi ame tilang kenapa cenah ibu tidak pakai helm Saya pakai pi. Banyak pakai. mana wah androk teh disingsakeun polisi teh ceuleut we Salila-lila. ari ibu helm beulah dipapake sabar mantan ongkoh nah anak sudah gegeun wae cacakan gering eta dongengna kararitu we heuh ya sabenerna Purwa ku bapa diangkir ligi da puguh ieu teh wanci anu mustari Purwa diondang datang da ieu teh mangsa anu utama di saur junub da ieu teh waktu anu rahayu heuh aya saperkara Purwa bapa ngahaturan teh nyaeta negerakeun rasa kasono teh kasiling duaan kasono bapa taya anak pamilihan taya dunya pinasihan kanu gede nya aku gedena kanu leutik nya aku leutikna kanu bager nya aku bagerna kanu baong nya aku baongna bari jeung kadeudeuk kanya kaulas kasih bapa pacampur awor jadi hiji jeung karingrang kamelang kasalempang kaingis karisi karempan ya jadi gumulung dina pikir gumulung dina rasa inggis anu jadi anak labuh kulaku runtag ku akhlak hirup nyimpang tina rel agama jeung dari gama kadituna neunggar pagawean sakama-kama Eta kamelang kolot. homo ayeuna ucu dina era modernisasi era globalisasi era industrialisasi era informatika anu sasatna mangaruhan kana gaya hidup ucu panayeuna mah anu teu boga WA acan teh geus teu umum main aja Asa tinggalin zaman. kurang gaul Asa teu gini. bapak tos kagungan WA acan nu abdi rek dijual WA na wungkul bade dipeser ari WA teh singkatan naon Wawan Aldo WA teh Wawan Aldo WA teh Wawan Aldo tah kitu ya jadi inggis ku bisi rempan ku kaayaan malah di negara urang ayeuna aya hoak sagala Ya, lu teh ke rumah hawu. hari hoak teh kasenian di ujung beruk reak eta beda sia teh ujung beruk mah aya reak aya benjang ya kasenian teh Seueur ujung baru. oh iya can pencipta lagu di dieu aya Yana Kermit anu lagu ojek ongkos ngajegang si cepot mah ojek pasea Beda maya. heuh tak kitu nya hebat nyapanya di ujung berung kasenian Beunghar. mata nyong colang ge jang ngaran ujung berung
kota Bandung teh baheula mah nyaeta naonnya West of Ujung Berung itu salahna. Oh, eta teh Bandung teh baheula teh. Kota Kembang. Ta ayeuna ieu alam teh geus loba teknologi canggih. Dina era globalisasi ayeuna pe keur mangpaatkeun ku silaing. Didasaran ku ibadah. Dina wae tuan ku ibadah. Sabab lamun ieu majuna era globalisasi, era informatika ku silaing teu dimanfaatkeun dina jalan ibadah, kadituna bakal jadi madorot, bakal jadi pidorakaeun ya. Contohna pidorakaeun kumaha Pak? Contoh tina hoak ayeuna. Ari hoak teh berita bohong. Kamari ge si Cepot nyebarkeun berita hoak dina status BB. Lagi makan Pizza Hut padahal belum sampai ayeuna. Berita bohong teh ngaranna teh. Eta geus melanggar undang-undang ITE. Teu meunang teh. Daripada siang hari status bakar ayam yang ngajak henteu ka aing da eta dosa mah. Contoh we tarik ayeuna kana kecap berita bohong. Cing kumaha. Si laing osok salat. Osok Pak. Dawala osok pain salok. Tah ari salat teh lain ungkad wungkul. Ari salat teh diwangun ku 3 huruf sod, lam, jeung ta. Ari sodna sidqul qauli. Naon 48 kali hoak jeung salat tadi Bapak? Dengekeun sia. Dengekeun heula atuh makan jempat. Ari sod teh sidqul qauli. Hartina ucapanna tara bohong. Ucapanna tara bohong. Ciri jalma anu sok salat. Lamun jalma sok salat tapi masih kena ngabohong, berarti eta jalma acan jadi ahli salat, karek jadi tukang salat. Tukang ai tukang teh geuningan tukang bendo kitu kaur gablek bendo. Dijualan wae. Tukang wayang teh kaur boga wayang dijual we jeung dijual. Jadi cirina jalma sok salat teh tara ngabohong, ucapanna tara bohong, pondok tara wani nyambung, panjang tara wani neugeuh. Sedengkeun ayeuna eta kabohongan teh diciptakeun kurang. Dijieun ngaliwatan media sosial. Keur nyilakakeun batur, bari batur teh dicilakakeun sebarkan kepada grup WA kalian. Berarti padan ke salat teh langsung bararata deui teu jadi ahli salat, da geus ka kotoran ku hoak berita anu bohong. Jadi lain ahli salat tapi ahli waduk. Ahli bohong. Mata kudu bisa nyari. Oh kitu nya mah hubunganna teh jeung salat jeung ibadah teh heuh. Lamun urang sok ngabohong kene berarti urang acan salatna. Acan. Marayana ulah umaku. Ari huruf anu kadua nyaeta lam. Aduh pilang. Lam teh lainul qalbi, leuleus hate. Di mana urang maca berita hoak anu ngadu dombakeun. Di mana urang maca berita hoak anu ngagogoreng sabagian pihak. Omat cuk ulah ditarima ku dengki, ulah ditarima ku goreng ati, ku goreng hate, ku suudon, tapi tarimakeun ku leuleusna hate. Leuleus jejer liat tali, tanyakeun heula ti mana sumber beritana, akurat atawa henteu na. Lamun urang ngadenge berita hoak mancing-mancing kana pipaseun urang milu kapanasan anu kadituna gugur salatna lainul qalbi jauh tina leuleus hate. Sedengkeun ciri nu sok salat
lainul qalbi leuleus hatena salian leuleus hatena apa leuleus taeuna urang ulah eta mah tah kitu ya nu pintana aitana tarkul ma'asi aitar ma'asi ngajauhan pi maksiateun pi nage geus dijauhan komo maksiatna ieu mah kumaha atuh gablek bebek pake naongan status rumah tangga batur boga WA pake ngaheureuyan pamajikan batur kadang-kadang naon mana nu keur galau dipake kesempatan di mana aya pamajikan ngawa goreng salakina di dinya su pihak katilu ngaliwatan medsos eta jalma pada sok salat tapi ngadeukeutan pi maksiateun gugur ka salat teh putar kul maasi ngajauhan pi maksiateun aduh berarti salat aing eueuh hartina keur kitu mah eta kang sok bedegong meureun oh aing mah aya anu berita hoak kitu kieu milu aing indit percaya ulu biung kana kagorengan digini mantap ti sareng ayeuna sing lebar kana ibadah silaing sing lebar kana salat silaing ulah nepikeun ka kabawa ku sakaba-kaba ulah kabawa ku arus sing nyaah kaya NKRI meunang hese capek merjuangkeun kemerdekaan heh nyawa heh raga kadiekeun kemerdekaan tuh tingali tutunggul anu parentul nu tukur di luhur kubur tetenger nu hempak di makam pahlawan lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka budak ora pikeun ngeusian alam kemerdekaan ku karya-karya nyata jeung sifat-sifat anu terpuji harewas beja kumaha carana pak carana bentengan ieu nagara ulah nepikeun ka silaing terkontaminasi ku intimidasi pihak katilu anu teu tanggung jawab loba panana mah anu ngarayu sangkan urang asup teroris teh kumaha teroris da urang di Kalembang sok teroris hariris teu meunang ja angguran perkuat ku dasar-dasar negara aya 4 pilar diantaranya Pancasila nu kadua undang-undang nu katilu Bhinneka Tunggal Ika anu kaopat NKRI kumaha carana memperkuatna eta Pancasilana laksanakeun sia dipigawe Pancasilana ulangan saukur dibacakeun dina upacara breng ditarurutan ku murid-murid sekolah ari beres upacara hirup jauh tina Pancasila jadi ulah ngagugurung teori ari ngomong digembor-gembor ayo perkokoh NKRI ari hirup jauh jeung dasar NKRI na ari Pancasila teh jang ibaratkeun eta teh pondasi lamun silaing boga keusik boga semen boga batu kusia dihijikeun bakal jadi pondasi tapi lamun kusia eta keusik jeung batu jeung semen digunukeun di bibir imah lain rek jadi pondasi kalah jadi mubadir sarua jeung Pancasila getiga kitu lamun Pancasila ngan saukur taplokkeun di balai kacamatan tanpa dipigawe eusi sila-silana mubadir taya manfaatna eta Pancasila maksudna kumaha paha sok ayeuna kusilain di pikiran sila kahiji ketuhanan yang Maha Esa ari ngaku berketuhanan tapi agama dijadian topeng agama dijieun kedok nepi ka duit haji dikorupsi ayeuna atuh sok bayang ailing ari iging santri ai legek di pasantren tapi hirup teu akur jeung batur ka batur ditah zakat ka batur ditah sodako ai sorangan nungguan pamere batur duit zakat kah dibelikeun kana jaket pan goblok disebut ayeuna da loba teh kejadian jika kuring nabung ke tanah suci
Bari bangsa ini teh eueuh kalakatana rongsor ini teh. Belah mana berketuhananana? Belah mana orang mencerminkan jadi manusia nu beragama teh? Sabab agama ngan saukur dijieun kedok, ngan saukur dijieun topeng, mengpeunan beungeut ku saeuy. Pake modal. Hiji tah sila ka hiji. Hiji. Dupi sila kadua, Kedua. sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia anu beradab. Nu kumaha anu beradab teh? Anu boga budi, pamilih, akal, rasa jeung perasaan. Disebut beradab kumaha ayeuna kasinggung saeutik ngamung. Kasinggung saeutik demo. Bari jeung teu apa naon asal buruhan gocap sampai demo we. Loba aya. Jadi belah mana atuh nilai kemanusiaan teh? Jalma disangka mau amplifier duruk. Geuning berharga kana amplifier jeung nyawa jalma. Cak pikir. Heueuh nyapanya. Ai sila katilu persatuan Indonesia. Ai persatuan digembor-gembor ti baheula, tapi anu mecah belah ngeureuyeuh mikreuh. Naon contona ye. Di negara teh loba perbedaan ya. Beda partai politik, beda agama, beda adat istiadat, beda pakasaban, beda suku bangsa. Ku aya loba perbedaan eta ulah dijadikeun laknat, angguran jadikeun rahmat. Ulah jadi senjata keur mecah belah bangsa. Tong boro-boro di negara anu gede dina awak urang ge loba perbedaan. Perbedaan kumaha pa dina awak? Contoh aya partai ceuli lambangna rebing hiji. Fungsina keur ngadenge. Aya partai irung lambangna ngadungkuk. Fungsina keur ngangseuk. Aya partai panon lambangna bolotot, gunana keur nempok. Partai sumut, partai letah keur ngarasa, partai leungeun keur nyekel, keur nyokot. Teu dina awak beda-beda ngaran, beda-beda bentuk, beda-beda fungsi. Tapi kumaha coba? Ayeuna urang sinameun teu nangka asap ya. Nangka asap kumaha Pak? Cik lamun ceuk mata ciri nangka asap kumaha? Ceuk mata menangka asap mah koneng. Koneng. Ceuk ceuli ngageblug. Ceuk irung seungit. Ceuk sungut amis. Ceuk leungeun hipu. 5 partai anu aya dina awak urang. Ceuk ceuli ngageblug, ceuk panon koneng, ceuk irung seungit, sugan irung teh beda-beda pendapat jeung mata. Demo ka mata. Mimpin pasukan korong. Dipegat ku pasukan Cileu. Henteu tapi nah manusia di dunia aya perbedaan saeutik dordar pasea silih bulingkeun silih bukakeun rahasia silih bukakeun aib jeung kagorengan tempo atuh kana diri ngaji kana diri balikeun deui kana awak tah ieu introspeksi diri teh ceuk ceuli ngageblug ceuk irung koneng ceuk irung seugit ceuk mata koneng ceuk sungut amis ceuk leungeun hipu dihijikeun dina rasa di dahar jadi digulung digalang jadi hiji jadi bagal pangawasa jadi kekuatan jadi energi keur ngamajukeun nagara jeung bangsa. Kuring langsung hayang tahajud atuh. Sadar tak kamu Dek mah tahajudna isuk jam 11 kurang ah. Kenapa jadi isuk? Tahajud mah penting, penting mah sieun nya tiris. Ewe jam 11. Memelhor eta mah duha atuh sateh. Sila anu kaopat, Pak. Anu kaopat kerakyatan yang dipimpin oleh bla 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 bisa pabelit
tuh karakyatan yang dipimpin daulat teh leungeun rakyat nu mana rakyat anu tumuh taat ka pamimpinna pamimpin anu mana pamimpin anu tumuh taat kana mekanisme undang-undang anu aya gini lain pamimpin nu cecerem da oknum disebut eta mah tapi pamimpin anu lempeng-lempeng dina aturan mekanisme negara jeung agama gitu nya panjang ari sila kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh keadilan disebut adil semua. ari adil teh kumaha ari adil teh lain samarata ari adil teh nyaeta proporsional jeung profesional nitah ngadalang ka dalang nitah ojek-ojek ka ojek nitah ngabengkel ka bengkel eta adil kita mawa angkot lain ka sinden ka supir eta cirina adil lamun si lain boga budak tua anu hiji SD nu hiji SMA usia dibere 5.000 sarua nu SD 5.000 nu SMA 5.000 eta lain adil disebutna merata deuleu kabutuhna ku sia SMA mah hiji jauh kudu numpak angkot can mun awewe butuh kosmetik berlipstik we dieu can buku ge nu kararandel era ku batur can BH hayang tina batik lamun ku sia dibere 5.000 eta lain adil bere leuwihan 8.000 nu SMA 5.000 anu SD jadi ari adil teh nempatkeun hiji perkara dina tempatna cik sapatu dawala di mana dina sampean lamun dina ceuli disebut nu gelo cik cepot lamun jam tangan di mana dina saku nah leungeun nya pan disakuan kene cari kenal leungeun sabdas dina jam tangan teh dina leuheug leungeun lamun ku sia eta jam tangan diterapkeun dina irung berarti jam gelo contohkeun aya raskin ai raskin teh beras untuk orang miskin judulnya teh ngaceblang di mobil truk ge angkutan raskin beras untuk orang miskin tapi tempo dibagikeun nu beunghar ge pangeula na ngantri ari judul ke orang miskin tapi jalma beunghar teu kabagi sok nyalahkeun RT malah ambek-ambekan ka RT belah mana ieu adilna jadi untuk memperkokoh NKRI Pancasila ulangan sakur dijieun lambang slogan unggul tapi kudu dipigawe kudu jadi napasna pamimpin jeung rakyat Indonesia sagemblengna gitu kahartos ari kitu mah kita kudu pinter ge dawala cek aing geus ya tuh Bapak Arif mah perjuangkeun pendidikan usia dini teh kurang kumaha naon pendidikan usia dini teh buat PAUD ayo PAUD pendidikan usia dini naon dini pemain film dini Indri kasini Dono Indro kasino nah tukang cepot teh sakola weh aing kieu pernah kuliah aing mah di mana di Universitas Gajah Mada pernah eta teh tamat teu tamat gajahna kaburu ngamuk nah SMP ge dikaluarkeun Kang Cepot mah bodoh meureun lain bodoh aing mah nilai mah 100 wae 100 kumaha bahasa 20 matematika 30 IPS 10 IPA 40 dijumlahkeun 100 nya heeh matak dikaluarkeun pinter ieu lain 100 dijumlahkeun kitu gelo teh tara asup sakola meureun we aing mah batur poe Minggu libur aing mah sakola betul ji aya liburna Senin sampai Sabtu
aing mah dikeluarkeun sakola teh gara-gara kapanggih udud. Kapanggih udud kumaha? Padi eta kitu. Aing teh ka guru teh sok ngabohong. Bu guru hayang jing kena ka WC. Padahal ngalepus we di WC aing teh. Beak genep bungkus teh. Sakali cingogo teh. Tapi ka beak 4 jam pelajaran teh. Aing guru berlila deui aing di WC. Nyusul ka WC. Aing tina genteng mulek haseup. Cepot keur naon cepot. Nuju bu. Nya ngebul. Nah heuneut keneh. Eta mah guru bari ngaleos. Bu anjing teu martabak. Perlu sakola teh tolabul ilmi teh kewajiban keur umat muslim ti mimiti lahir nepi ka asup kalian kunci liang lahat dong liang lahat ari ngomong-ngomong liang lahat teh sok asa muringkak bulu punduk sok asa keung hakam kunaon ari umur opat teu apal saya teh ari maut mah heula pandeuri buat ting sia heula aing pandeuri akeun ae atuh ari kitu mah da lain ladang hayang lamun aing paeh ti heula bejakeun ka pamajikan aing omet imah anu di komplek Batu Nunggal ulah dijual gitu nah ulah dijual hara goblok apan ngontrak di nya mah teh nya imah kontrakan dijual lamun kuring paeh ti heula bejakeun ka pamajikan atawa kanu ngurus kuring mah omet lamun kuring paeh ulah dibungkus ku poek alah teh teu bungkusna ku naon ku daun tales ameh naon ameh pas malaikat mariksa teh diliwat disangka buntil goblok sia mah emangna malaikat teh debt collector bisa ditipu debt collector mah datang ka imah nagih aing pura-pura kasurupan ge balik moal bisa malaikat goblok sia teh kumaha bentuk ieu komo kana buntil mah karesepna malaikat teh komo malaikat Mikael teh bu itu mah kana buntil ganti ku daun cau ame disangka naon ame disangka lontong osok kana lontong ge komo ke bala-bala ganti atuh ku keresek hideung ame naon ame disangka utah nya malaikat bagian utah wae masukan goblok jaman kamu nak karep ngomong teh teh hayang salamet dunia akhirat mah beung berantan ku amal kahadean sia geus sabaraha bulan teu magrib 3 tahun nya goblok leuleuk deui usolina poho deui usolina poho deui usoli komo tahajud goblok sia magrib teh apal usoli tobat usoli fardu maghribi salah satunya itu dan model salah sarakaati eta salah sarakaati mustaqbilal Ka'bah adaan lillahi ta'ala gini bener lillahi ta'ala jadi ai lillahi ta'ala teh karena Allah tuh jadi salat teh kudu karena Allah mantap bener cek bapak tadi sod lam jeung ta jangan sebarkan berita bohong lamun salat urang hayang disebut salat karena Allah bener dewana salat teu kasalametan satrasna kumaha itu Pak kieu nya moal panjang lebar bapak nyaritakeun eta ya keur bade sakitu ge cekap tolong beuleuh intina jauhi hoak etanya hiji anu kadua perkokoh NKRI ieu teh nagara warisan ti nenek moyang wajib dibumulai ku urang da hasil lain keur urang ulah nepikeun ka pecah persatuan jeung kesatuan kadelan kaimanan jeung katakwaan eueuh deui benteng anu pamungkas keur persatuan negara lintang tiku persaudaraan familiar di bodrek Pak familiar eta mah teu pedawe bulan puasa ge si cepot ngadahar bodrek kunaon teh lieur aing batal atuh puasa kenapa dituluykeun deui ye makan bodrek mah moal batal puasa ge nah itulah oke
dipakainya bodrek bisa diminum kapan saja. Mantap Bandungan ada iklan teh. Tak juga anak aing gering kemari aing mah beres minum obat anak aing tuluy budak RT RW kades tek naon rapat naon aing rek nutup obat ku rapat kumaha kapan cung dokter tutup botol obat ini dengan rapat jadi gitu mata aing ngumpulkeun RT rapat heula memeh nutup obat lain rapat sidang goblok si rapat maksudnya teh pateuh aing meuni hanas bea konsumsi 500.000 rek nutup obat teh piranya tak kitu nya anu satuluyna bapak teh heueuh sanajan jauh jeung si lain duaan tapi bapak teh sok ngadenge selenting bawa ning angin kolepat bawa ning kilat cenah si laing teh cepot dina waktu ayeuna teh pagawean teh ngahurun balung kutulan loba hulang-hulang dari sana pek atuh geura caritakeun ka bapak bisi hayang naon bisi aya kakurang naon boga cita-cita bisi kurang modal ku bapak meureun sakuat tenaga deuk dimodalan daripada nguluwut kitu sok bejakeun ka bapak aya naon ya aduh ampun bapak suka teh sanes bade ngadakwa abdi teh wae udah tembok akam beureun sok hari ringan teh biasana sok hari ringan Kang Cepot teh geuningan laguna teh dasar kau keong racel baru kenal kok ngajak gaplek tong loba heureuk serius ieu ya dinas aing ditanya ke bapak yeuh sok jawab abi teh bapak hapunten anu kasuhun ninggalih nu pamri hampura anu katedak sanes abdi cologok sanes abdi kumawan margi ku bapak ditaros nya ku abdi bade dijawab saya baksa balak sok hayang naon si lain teh ngadarkeun kasebut abdi teh apan putra bapak putra Semar Badranaya anu salila ieu ngancik dina pasir kasedih anjat celang dina sagara kasangsara salawasna abdi nuturkeun bapak ngaler abdi ngaler bapak ngulon abdi ngulon bapak ka warung baso abdi menempokeun da uri duitna ai perkembangan hirup Pak ti poe ka poe ti bulan ka bulan di tahun ka tahun abdi teh asa monoton kieu we jeung kieu nya asal sedengkeun pangeran parantos nurunkeun katerangan yen Gusti moal ngarobah nasib hiji kaum tanpa eta kaumna sorangan ngarobah nasibna sorangan tah abdi ge sarua meureun Pak lamun hirup monoton wae kieu mah moal aya perubahan hirup abdi teh nyuhunkeun widi ka bapak abdi teh gaduh cita-cita Pak atuh aya anak ujang amuy bagja bapak ngadenge si lain boga cita-cita nandakeun jadi generasi muda anu berkembang pola pikirna geura bejakeun ka bapak ya sugan sasiereun sabeunyereun bapak bisa ngadukung sugan sasiereun sabeunyereun bapak bisa ngarojong ka si lain bisa mere bongbolongan nya teu harta ge meureun tanaga teu tanaga meureun pikiran aya sok
ulah jeung sirikeun ka dewek Urang atur deuykeun maksudna Pak. lain sarusarikeun bejakeun Oke. kade cita-cita jiga nu ti heula deui naon pernah geuning boga cita-cita rek nembok sungut mitoha Kita mah judes. tong heureuy da ulah Cing kayak kurang pengaruhnya. kieu ieu Pak abdi teh hoyong meningkatkan taraf hidup abdi Ya, hayang pindah pileupan. hayang pindah pileupangeun bari jeung hayang ikut serta mengabdikan diri ka negeri semak raga ka negara hayang aya mangpaat keur negara jeung bangsa abdi teh hayang jadi raja Pak apuy Eta cita-cita. wijar meneng lara den abdi Salendra katumpangarna apuy ya katumpangar seueung rawit katawengan ya katawengan ai sia teu salah ngomong teh ya Ya, eta hayang jadi raja di mana si lain teh wal wucon. abdi mah di mana we nu penting mah aya kasempatan abdi keur ngabdikeun diri Oh, ini hayang boga jasa. nepi ka teu introspeksi sia teh ngomong teh Cing atuh ngaragap. hayang di negara mana sia jadi raja teh Sok ari kahoyong mah di Amarta ulah Geus aya aja sama. margi ayeuna ninggal juragan Bima sareng juragan Arjuna pagawean teh ngedogdak ya pas ya Oh, eta. juragan Gatot Kaca jeung Anterja silih molekerkeun kakurangan sugane lamun abdi jadi raja mah Pak Yang bisa diberes. bisa dibereskeun jak jadi pamimpin teu sagampang ngabalikeun dampaleungeun jak Bukan enteng meureun setan. enteng kene cap abot kinana Tah, gampang diomongkeun hese lamun kurang dilakukeun susah digawena kalau. nah make hese jadi raja lain ngan saukur unggal tanggal 2 gajian Lain eta. lain ngan saukur bentik curug balas nunjuk capetang balas miwara tapi jadi pamimpin teh hiji di mana ngomong ulah rek bohong anu kadua kudu satia kana amanat anu katilu di mana dipercaya ulah ngaruksak anu kaopat di mana aya kasalahan kudu gancang tumarima ulah nepi ka kalah diudag-udag ku KPK segala Ulada buat di kamar. aduh kumaha jeung pada teh tos kejot pisan mah de milarian negara nu aya rajaane Dan menikeun. aya eta raja singa eudeuh tong ngahina bisa dikeprek wae Jadi keur betul. teu meunang aing hayang jadi raja Keur kitu maka teh akan orang. teu nyahoan aing ahli benjang sia mah ledot ku aing sia Kenapa yang dipulungke? lamun hayang jadi raja kudu bisa heula ngabedakeun Nah, naon bedana milih raja jeung milih jeruk syaratnya mah eta. ya beda goblok milih raja mah dipilih milih jeruk mah dikilo salah tuh geuning teu bisa kitu teh Geuning eta. naon bedana ari milih raja mah bisa beringahakan jeruk tapi milih jeruk teu bisa beringahakan raja goblok jauh-jauh teuing sia mah Ngaheureuyang lanceuk keur hayang jadi raja tapi teu boga ijazah acan di mana rek dipercaya di mana. ulah kudu mikir sing asa Ya, ulah hutang itu. da si lain oge raja kan lain raja negara cu Tapi nah, ai raja teh pamimpin si lain ge sarua mimpin diri pribadi marukan lain raja. sing bener we mimpin diri mata kana jalan anu bener ditempokeun Sok ping ceuli pake ngadenge anu bener bener. irung pake gangseuh jalan anu bener mimpin ku si lain alim Pak abdi Pak hayang jadi raja hoyong kamu mana dikawal anu Pak pan aya raja mah geuning di jalan tol ge wah di hareup teh wiu hayang boga ajudan minta ajudan pecekeun cawuk runyung ajudan datang bawa apel Tapi tak pun pakai mahkota. ajudan panyobakeun ci kopi
Munyung ajudan teh moal susu. Wah, bener. Sia teh heureuy atau bener ya teh? Pak. Serius abdi mah. Matak abdi jadi hulang-hulang teh rek nyalon teh boga biaya abdi teh. Rek independen cantang tuh abdi teh didukung. Daya modal abdi ngan saukur boga tekad dina hate hayang abdi ke diri ka negeri sabaraga ka nagara. Lamun abdi make modal gede yakin Pak geus di luhur teh ruak lieu kudu balikeun deui modal ku sikaluargeun. Kapaksa kumaha teh? Kapaksa we puak paok. Ieu we jah. Memang si lain aya cupat jadi raja tuh cek abdi ge. Ceuk ramalan dukun deh gitu. Oh, gitu. Sok nu dukun kene heuh kamari sakalian nanyakeun kode buntut. Harita kamangke. Tapi tibalik kumaha ai cek dukun genep opat ai kaluarna tibalik 82 lain tibalik jauh belagung cenah Balik dikusuk. heuh ja urang tempokeun satuluyna kumaha urang lalajoaneun bapak merek ngayunkeun si lain jadi raja sok sing hasil boga pamajikan heula Nya eta belanana. tah ayeuna ditutugan Gunung Wilis aya hiji pandita ngaranna Resi Padmadenta Gede. Resi Padmadenta boga anak awewe ngaranna Dewi Padmasari bapana Padmadenta anakna Padmasari pasti imahna digang Aki Padma eta sok lamun sia bisa ngawin eta awewe otomatis sia bakal jadi raja. Awan cita-cita. Raja di mana? Oh di Cigending di mana we anu penting jadi raja. Jadi raja kapan? Oh jadi abdi aya kudu ngalamar ka ditu. Heuh. Geulis paheut teuing teu apa. Nya beurna. Kade misi goreng patut ah. Heuh. Gadis kene paterpi janda teh. Heuh teuing tanyakeun. Atuh pariksa. Atuh hayang ngabedakeun parawan jeung randana mendengekeun kieuhna. Nah, tidinya mah ciri, aya ciri. Kumaha? Mun parawan mah kieu teh sprint. Mun randa Coca-Cola. Lamun ini borotot heung ber. Wow. Lalu jika kamari Agustusan ada yang berita hoak pas Agustusan tak kamari di aing aya lomba newak manuk lomba ngundang manuk tapi make bobogaan awewe kumaha cara nanti di kebon euy Kumaci. barudak parawan teh ngagaloler di kebon teu make celana teu make baju eta mah jol daratang manuk ngadeureutan aya cangkurileung aya japati aya tikukur aya dederu nini kabitaeun awas nyai mau kalah manuk oh si emak teh jol ngacengkang di kebon teu make baju teu make celana nu datang teh lain manuk teh lah naon careuk maung bagong maung terakhir teh wajah Badak teh nyuruh iya pasti berita hoak ya berita hoak ya tewakkeun teh. lamun disebarkeun ya ini bakal kasinggung tak gitu mantap ulah disebarkeun deui hoak ada Cukup we. jika aing teh masa usum mudik kamari pandai sok resep ngupdate status udah kieu Cikampek macet total padat merayap oh aing dicarekan tah ku dulur aing Nah kumaha? oh pandai teh telepon si Udin di mana Din jam 8 isuk-isuk teh di Nagreg oh telepon deh penting jam 8 di mana Din di Nagreg langsung aing nyin status Nagreg macet total jam 10 bulan telepon deh di mana Din di Nagreg macet lain macet goblok pan imah aing di Nagreg Ya, mantap matangna aing kana berita teh ulah janji monis. ulah janji monis oh ieu mah aya haseup neun telah terjadi kebakaran buku tukang sate teh ngaran berita hoak aja di antarana
Jadi abdi teh pak kudu hasil heula kudu ngawin heula putri Dewi naon ini Dewi Padmasari putrana Resi Padmadenta aja duh kumaha itu pak abdi teh da sanes hayang nikah pak sanes hayang kawin abdi teh pak tujuan yang jadi raja sanes hoyong kawin pak abdi sanes hoyong bojoan hoyong jadi raja abdi mah sia mimpin diri kadituna mimpin rumah tangga sia geus aman pek pimpin negara ya gampang hayang di negara nu mana sia mimpin aing teh dewa itu kade tong da bejara sia ieu